Para mitra wilujeng tepang dangu deui sareng Mang Jaya sapara kanca di Mang Jaya Official. Anu mana Mang Jaya nuju ngahanca carios nyambung karaman di Karang Kamulyan karangan Rai Salira. Ye dongeng para mitra terasna tina padepokan Sebaraga kitunya mangga atuh nyangakeun. Ayeuna namanya bagian kagenepnya para mitra masih kene ye para mitra ngabaladah bagian kagenep para mitra kumaha-kumahana kumaha kecebur caina anu teh ieu para mitra sadaya dina ieu dongeng mangga nyangakeun bae. Geletuk batuna kecebur caina para mitra, kecebur caina geletuk batuna gitu, geletuk batuna kecebur caina gitu ya para mitra, ngagulutuk heula batu, geletuk gulutuk batuna kecebur caina, mangga atuh para mitra nyangakeun bae. Dongeng nu judulna Karaman di Karang Kamulyan, karangan Rai Salira dina bagian kagenep, wilujeng ngadangkeun. Para mitra pamiarsa wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari. Carios nyambung judulna Karaman di Karang Kamulyan. Ieu dongeng para mitra karangan Rai Salira ayeuna nincak bagian kagenep. Atuh harita santana jeung santini parantos mulang deui ka Karang Kamulyan. Ibu kuwu sareng mama kuwu ngarasos bunga. Mama kuwu Arya diparangin ngarasa bunga ka kulantaran putra sareng putra-putrana parantos marulih deui. Mangga urang teraskeun. Sakedapan mah mama jeung ibu kuwu teh namplokeun kasonona para wargi sadaya. Harita namplokeun kasono ka anak kadua anakna. Nyatana Santana jeung Santini anu memang salila ieu jadi bahan pamikiran maranehanana. Uguh da saha nu teu ngarasa hariwang, saha nu teu ngarasa melang dina mangsa anakna init-initan. Bari jeung teu mere iber di mana jeung ayana di mana-manana. Sanggeus ngarasa cukup namplokeun kasono, sarerea dariuk kalawan bangun nu teu sabar nakeran. Pok ibu kuwu tunanya. Cing anaking ibu teh ngarasa panasaran. Kumaha pangalaman hidup duaan salila aya di pangumaraan teh. Ibu hayang nyaho, cek ibu kuwu bangun geus teu sabar. Hayang geura nyaho kana lalakon nu jadi anakna. Keheula ibuna. Ulah waka diajak nyarita. Tangtuna ge anak urang teh carape kene. Anguran sadiakeun heula dahareun. Meureun geus lalapareun anak urang teh. Nya da lumampah sakitu jauh tangtuna oge. Sadiakeun heula dahareunana ibuna. Ongkoh ama geus lapar ieu teh. Hayu urang sakalian dalahar bareng jeung ama. Ama ge geus lapar. Ceuk mama kuwu Arya diparangin. Bari ngareret ka ibu kuwu. Aeh nyawe poho. Nya da ibu teh bakat kusonokeun. Urang bari dahar ngobrolna, ceuk ibu kuwu. Kituna bari tuluy ngaleos ka dapur. Dituturkeun ku Santini nu taya kacape ngadon pak-pikpak. Nyadiakeun dahareun mantuan ibu kuwu. Sanggeus sadia mabrak sarerea dalahar meni ngaralimen. Sokomo pikeun Santana jeung Santini mah nu memang geus lapar kacida. Urut lumampah sakitu jauhna, duanana meni paronyo naker dalaharna. Sokomo aya deungeun sangu nu dipika meumeut. Lalap daun sampeu dicoelkeun kana sambel. Meni kop deui kana lalap. Beres dahar tuluy parindah deui ka patengahan. Kawas nu teu sabar, pok mama kuwu tumanya kadua anakna. Nu aya hubunganana jeung lalampahan dua anakna salila ngalalani. Cing da ayeuna mah geus tenang kaayaan. Ama teh ngarasa panasaran, cing pok geura caritakeun ka ama jeung ka ibu. Ngeunaan lalakon hidup duaan. Pok caritakeun ka dinya, ceuk mama kuwu.
bari rutret boh ka Santana boh ka Santini. Nya da ibu ge geus teu sabar ieu teh. Hayang nyaho we ngeunaan lalakon hidup duaan di pangumaraan. Jeung di mana hidup patepung teh apana henteu bareng maniang-miang teh. Cingpok caritakeun ka ama jeung ka ibu ngarah ibu nyaho babakuna mah. Ibu kubu oge para mitra bangun teu sabar. Hayang geura nyaho kana lalakon Santana jeung Santini di pangumaraan. Anu ngajawab teh Santana harita ngajawab. Mangga ama oge ibu, abdi bade ngalalakonkeun ngeunaan pangalaman abdi salami aya di pangumaraan, ceuk Santana. Satuluyna Santana ngalalakonkeun ngeunaan pangalaman dirina. Ti mimiti dirina miang nu boga tujuan deuk neangan Usman jeung Qodir nu geus mateni kalawan ngaroga Halakartika. Calon pamajikanana tug nepi ka dirina patepung jeung Santini. Turta duanana babarengan guguru ka Aki Wira anu aya di hiji tempat nu jauh ka ditu jauh ka dieu. Hiji tempat anu hara-haraeun. Satuluyna ditema ku Santini nu sarua ngalalakonkeun ngeunaan pangalamanana salila miang ti imah tug nepi ka patepung jeung Santana nu tepikeun kamulang deui kalawan marulang deui babarengan. Mama jeung ibu kubu kalawan Daria ngabandungan naon rupa lalakon nu dicaritakeun ku Santana jeung Santini. Kituna teh sakapeung gogodeg sakapeung olohok bari ku kecrek. Sabada Santana jeung Santini beres ngalalakonkeun ngeunaan pangalamanana. Sajongjongan mah taya nu nyarita naon-naon. Kituna teh ngadonting rarenghap bangun anu reuwas kareureuhnakeun tapi teu lila pok mamaku teh cumarita. Tetela lalakon hidup duaan sakitu loba tangtanganana. Loba hal-hal nu matak pikapaureun turta matak ngalantarankeun atawa jadi ancaman kana kasalametan. Ceuk mamaku rumenghap. Anu satuluyna mamaku nuluykeun cumariosna deui. Tapi sakituna deui. Eta memang perlu dikanyahokeun ku hidup duaan. Dabongan hidup duaan maksa teu beunang dicarek. Tah kitu sabenerna mah kahariwang ama jeung ibu teh. Tah geuning kaalaman ku hidup duaan. Da geuning dicaritaan ku ama mah hidup duaan teh teu percaya. Tapi sakituna deui ketang teu naon-naon. Lantaran eta ngarupakeun hiji pangalaman anu mandiri pikeun hidup duaan. Nu geus karanapan dina kahirupan hidup duaan. Ceuk mamaku Daria. Ibu nage teu sehat teu sirikna gering pikir. Lantaran hidup duaan. Sakitu bulan taya beja teu carita. Tak ieu teh eueuh deui baka tingkunya nu jadi kolot kanu jadi anak. Nya anaking ibu teh teu sirikna beurang peuting. Beurang teu ngeunah dahar peuting teu bisa sare. Lantaran mikiran we hidup duaan nu taya mulang-mulang. Sahanteuna ibu tehnya atuh mikiran hidup teu sirikna gering nang tunggalang layung ibu teh mikiran hidup. Nya sok sanajan hidup geus gede ge atuh da melangku gedena. Tetep we ibu teh ngarasa melang jeung hariwang. Soko mau hidup mah tini lantaran hidup mah awewe. Ibu kuwu teu harita ge para mitra sadaya. Nyarita kitu. Keun bae ibuna. Da ayeuna mah anak urang teh geus saralamet. Kalawan geus kumpul ngariung deui angguran urang syukuran kanu maha kawasa. Urang syukuran ayeuna mah ku ngadua kanu maha kawasa. Ceuk mamaku neuteup ka ibu kuwu ret di ka Santana jeung harita teh jeung Santini. Geus kitu mah geus beres ngadua. Tuluy mamaku cumarita deui.
Geus ayeuna mah geura ngaso wae heula da puguh meureun hidup duaan teh carape lantaran tutas lumampah sakitu jauhna turta di perjalanan anu memang karanapan hal-hal nu matak nyilakakeun sok ayeuna mah geura ngaso kadinya ngaso heula para mitra tuh Mama Kuwu miwara ngaso ka putrana duaan Mang Jaya ge ngiri ngaso para wargi sadaya mangga ngaso heula ngaso. Para mitra anu mulia mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung anu judulna nyaeta Karaman di Karang Kamulian karangan Rai Salira dina bagian kagenep. Harita Mama Kuwu Arya diparangin cumarios. Geus ayeuna mah geura ngaso heula. Da puguh meureun hidup duaan teh carape lantaran tutas lumampah sakitu jauhna. Turta perjalanan pinuh ku hal-hal nu matak ngabahayakeun. Lian ti kitu lantaran apaan ayeuna mah hidup duaan teh. Sasatna geus nyacapkeun kapanasaran hidup duaan. Hayang nyaho na kumaha sabenerna alam kajawaraan teh. Nyayang nyaho kumaha kaayaan kadugalan teh. Ama ge munguhing nafsu mah turta teu inget kana kawajiban mah salaku kuwu di dieu. Geus hayang jungjung we miang neangan hidup duaan. Da puguh ama jeung ibu teh kacida pisan hariwangna. Ku kaayaan hidup duaan nu taya beja taya carita. Da puguh kaayaan dina mangsa ayeuna teh kacida pisan haringhang haring ieu beritna. Kacida pisan atuh rampog-rampog teh apaan. Geus sakitu ngagalaksakna kalemur-lembur. Lamun teh ama-ama teh init pikeun neangan hidup duaan. Meureun bisa kumaha teuing kaayaan di daerah. Taya anu ngokojoan lamun teh mah aya karaman-karaman jalma jarahat nu niat ngaruksak lemur. Tur tapi sakumaha teuing omongna masyarakat terhadap kadiri ama. Meureun cenah ceuk rahaya teh kubu teh mentingkeun kapentingan sorangan. Teu inget kana kawajiban. Kitu meureun ceuk rahaya teh. Ceuk Mama Kuwu deui. Urang tunda heula kaayaan di dayeuh Pakubon Karang Kamulian. Nyatana kulawargana Mama Kuwu neukeur suka bunga. Lantaran geus bisa kumpul ngariung deui. Urang tuturkeun heula kaayaan Suntara. Cek tadi oge disebutkeun yen sabada kurang leuwih sajam ti pramuda ningalkeun. Suntara bisa sadar deui kalawan lepas tina beku awakna akibat kakunaan ku pangawasa tina ilmu kalimasada. Suntara kekerot lantaran dirina teu bisa nyangkalak pramuda. Malah sabalikna dirina nu bisa diragragkeun ku pramuda. Kurang ajar si pramuda. Tetela manehna sakti turta mibana ilmu nu lain hanap-hanap. Karasa kumaha cepetna gerakan pramuda dina nyerang. Turta tepikeun ka aing ele jajaten turta leungeun jeung suku aing teu bisa gerak. Pantes lamun teh mah bapa jeung Kang Bandara ele jajaten. Turta ngemasipati ku si pramuda. Tapi awas sia pramuda. Aing moal kagenah panasaran saupama aing tacan bisa nagih getih. Apikeun nebus dosa anjeun deuleu. Tunggu pangwales ti aing sia pramuda. Aing bakal minang saraya ka dulur aing. Tunggu sia pramuda, tunggu deuleu. Cek Suntara susumar bari jeung ambek kacida ambekna ka pramuda. Bari manehna ngaleos muruk ka tebeh kidul. Nu maksudna rek ngajugjug ka hiji tempat. Cenah mah rek ngajugjug ka dulurna pikeun minang saraya. Atuh pikeun menta bantuan. Ari nu dijugjug teh nyatana hiji tempat nu kasebut tanjakan
tanjakan nyaeta tanjakan sumur, tanjakan bumur para mitra. Tanjakan bumur nyatana hiji tempat nu dikokojoan ku saurang jalma anu boga ngaran Ki Margana. Ari Ki Margana saurang jalma nu dina ilmu panemu jeung jampe pamakena geus cukup boga ngaran. Ari Ki Margana nyatana adina kira ngaji atawa mamangna Bandara jeung Suntara. Ki Margana ngabogaan 2 anak awewe nu kembar, sarua geulis turta sarua saktina. Sakabeh anak buah Ki Margana atawa Bah Margana taya saurang ge nu mampu mapakan pangarti 2 mojang nu ngaran Mirnarni jeung Marnina. Yang mengarana Minarni jeung Marnina. Meureun para mitra hiji Nani, hiji Nina meureunna. Atawa hiji Mirna, hiji Marni gitu ya. Para mitra anu mulya. Memang loba kacida anak buah Nabah Margana. Nu mika hayang jeung mika bogoh kadua mojang geulis turunan Bah Margana. Ngaso heula para mitra urang dongengkeun kaayaan Bah Margana namun ngaso heula. Para mitra kaum dangu, harita para wargi Margana jeung 2 anakna keur ngariung. Dimas di mana horeng para mitra keur nyawalakeun perkara maotna kira ngaji jeung Bandara. Dina kaayaan kitu teh dina panto kadenge sora nu kaketro. Tiluanana curing hak meh bareng ngareret ka panto hari. Cingan buka panto namir. Ceki Margana ngareret ka Mirnani. Mangga ma, walon Mirnani bari jeung jung cengkat. Tuluy lempang muru panto. Kulutrak berai panto muka nu basa katempo saurang jajaka kasep keur nangtung bari nyarenge. Bagea Mir, cek Suntara mesem bari mencrong ka Mirnani nu keur nangtung. Geuning Kang Suntara, damang Kang? Meni lawas tilawas geuning. Cek Mirnani apaleun. Sae Mir, dupi Abah ya. Cek Suntara deui para mitra. Maksud nama Abah teh meureun bapana Mirnani. Da ai maneh nama lamun kudu panca kaki mah meureun nyebutna ge emang. Atuh ngadenge aya jajaka nyarita bari nanyakeun dirina. Bah Margana tuluy nyelengkeung nyarita. Aya saha Mir? Cek Bah Margana bari ngareret kalawang. Barsa ret ka Suntara pok cumarit. Ai geuning aya alo. Ka dieu lo. Cek Bah Margana bari nyarenge. Sungun damang amang. Cek Suntara deui nyolongkrong. Nya meujeuna we ari luar mah lo. Tapi da mungguhing batin banyak kitu teh we meureun lo. Halo ge bisa ngarasakeun. Aku perkara bapak hidup. Ira ngaji jeung dulur hidup Bandara. Cek Bah aja Margana. Bari mencrong ka Suntara nu diuk hareupeun dirina. Atuh puguh we pikeun Suntara mah basa Bah Margana nyarita kitu bet asa kahudang rasa sedih ku perkara nu jadi bapak jeung lanceukna. Oge timbul ngagugudug nafsuna ka pramuda. Nu jadi cukang lantaran nu jadi bapana jeung lanceukna ngemasi pati. Umawi kitu pisan amang. Numawi abdi ka dieu teh saperkawis hoyong silaturahmi. Oge kalihna ti eta abdi teh nu utamina mah nyatana hoyong nyuhunkeun bongbolongan ti salira amang. Mun da tiasa karaos lah ku amang oge. Kumaha nyeri peurihna teh abdi kuningan nu janten rama. Sareng raka perlaya ku musuh amang. Cek Suntara. Harita para mitra sadaya geus teu didingding kelir di sindang siloka deui. Pikeun Suntara mah langsung nyaritakeun hal eta. Da pugu asa di jalanan kumaha Bah Margana. Najan capek keneh oge pikeun Suntara. Tuluy nyaritakeun pamaksudan nu sabenerna pangna manehna datang ka dinya. Ngabandungan kecap-kecapna Suntara sarupa kitu.
atuh Bah Margana nyarita. Oh, sanajan mangge sarua we jeung hidup. Mangge ngarasa sedih turta nyeri hate ku ayana bapa hidup. Jeung lanceuk hidup. Perlaya ku tangan musuh. Samalah bieu samemeh datang hidup. Mangge jeung anak mang si kembar keur nyaritakeun perkara ieu nu sabenerna mah. Tah kitu jadi mangge nyarasa nyeri hate ku payana perkara ieu teh. Jadi dina hal ieu mah goreng kacida lamun urang ngantep ka jalma nu geus mateni ka bapa jeung lanceuk hidup. Dina hal ieu memang kawajiban emang bebela ka bapa hidup, ceuk Bah Margana. Ulah salempang Kang, dina hal ieu mah sanaos abdi ge moal cicingeun. Abdi bakal ngiring bebela ka Uwa sareng ka Kang Bandara. Goreng kacida abdi salaku kulawarga nu teu bela pati ka Uwa jeung ka lanceuk. Abdi mah moal mundur sasiku, moal ngejat satunyang beas. Sareng moal eta we moal gimir ku ilmu panemu jalma nu geus mateni Uwa. Abdi duaan bakal bebela Kang, bakal nina ka jalma nu geus ngalantarakeun Uwa pupus. Lain kitu nyamar, ceuk Mirnani ngareret ka adik kembaranana anu katelah Marnina. Paras pisan ceuk Marnina ngareret ka Mirnani. Ret deui ka Suntara pok cumarita. Abdi ge dina hal ieu bakal ngiring campur tangan, bakal ngiring jabung cumalapung. Dina nyangkalak jalma nu ngalantarankeun Uwa ngaji sareng Kang Bandara perlaya. Abdi duaan moal ngantep ka eta jalmi. Sanos ilmu mapakan gunung, pangawasan mapakan sagara. Abdi moal sieun moal gimir kangge mayunanana kitu Kang. Ceuk Marnina. Nyaritana estu teuneng ludeng taya kakeueung, tandang taya karingrang turta pinuh ku wawanen nanu kacida pisan gedena. Ngaso heula para wargi anu mulia, ngaso. Para mitra kaum dangu, Bah Margana unggut-unggutan. Ungadenge caritaan dua anakna. Atuh harita Bah Margana nyarita, amang ge ngarasa bunga. Lantaran hidup duaan aya kaingetan ka dulur kulawarga. Da eta teh kasebut bapa hidup keneh sanajan lanceuk mah ge. Lanceuk ama. Memang dina hal ieu urang sawajibna bebela turta nina ka jalma nu geus ngalantarankeun dulur urang perlaya. Eta ngaranna anak jago. Memang kudu kitu ngaku anak jago mah. Memang moal aya duana. Tah jadi ieu hal ieu hidup duaan kudu bebela ka dulur hidup. Bebela pati da pugunaon kasebutna. Saupama teh manu jadi kulawarga dikaniaya musuh, heug urang cicing bae. Dina hal ieu ama ngajurung hidup duaan. Pikeun neangan si Nurjana nu geus ngalantarankeun dulur hidup perlaya. Tah kitu geulis, ceuk Ki Margana. Bari rutret ka Mirnani jeung Marnina. Pikeun Suntara ngarasa bungah kacida. Ku ngadenge caritaanna Bah Margana, oge si kembar Mirnani jeung Marnina nu ngabogaan pamaksudan nu sarua, nyatana nindaka pramuda. Dirina ngarasa yakin lamun teh ama dirina ngahiji jeung si kembar Mirnani jeung Marnina, tan wande bakal jadi hiji kakuatan nu bisa diandelkeun. Da puguh dirina geus apal nepikeun ka mana tahapan pangarti si kembar Marnina jeung Minar Mirnani. Teu dibejakeun perkara dirina kungsi adu hareupan jeung pramuda mah turta eleh jajaten. Da puguh ngarasa era Suntara teh. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Malikan kana kaayaan di Mungkal Poleng. Kaayaan Bah Suntama anak jeung anak buahna keur suka bungah lantaran geus bisa mibanda keris pusaka Empu Barada. Anu geus dibuktikeun ka saktena nu tetela eta keris teh mibanda ka sakte nu aheng. Namun waktosna see para mitra lah.
ulah kirang-kirangnya ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae, mangga permios.